Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Begitu susah cari gantinya, cukup dikenang saja. Waduh, saya tas Rehan. Haram jada tas Rehan. Nak nikung cocokan aing. Gak panggih ku aing. Di smackdown sampai maut kita si Rehan. Geus lah bagus, tinggal upload di Instagram Sugan Beil viral. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Begitu susah cari gantinya, cukup dikenang saja. Ai, si Mumu kayaknya keur galau eta. Nyanyi lagi meresapi jasa. Tapi kok nyanyinya nyebut-nyebut ngaran Rehan bae nya. Kos kumaha rupana kita si Rehan. Sampai-sampai jeung gebetan aing galau gitu. Aduh. Baguslah nu aing ge. Tinggal upload ke Instagram. Siti kage geus ngupload di Instagram. Aing kapilaan be. Aing. Met. Sia nyaho tuh kanu ngaranna Rehan. Rehan, teu nyaho mang. Haram jare teh si Rehan. Geus nyieun si Mumu galau. Hah, si Mumu galau ku si Rehan tah. Oh, tadi aing nyeuleum manehna keur nyanyi sabari sedihun teh ya, Met. Kieu nyanyina. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi dia baik. Gitu, Met. Waduh, haram jada teh si Rehan. Geus nyieun galau si Mumu Justika segala. Hah? Si Tika segala, Met? Emang si Tika dijieun galau sarua ku si Rehan? Mang, tadi rong nempo si Tika nyanyi kitu mau ngaran si Rehan. Waduh, eta si Rehan. Haram jadah gitu, Mamet. Balaga jasa teh si Rehan. Geus kapanggih dikabiri ku ganjutna. Eta sia, naon bae barut bureun, Met. Batur mendek dikabiri bae sia makan jutna. Nulung ujak pan nih, dua bidari lembur urang dipermainkan ku si Rehan. Oh sih, aing ge penasaran, Met, eta ka si Rehan. Sagana kumaha sih di jelemana? Sampai si Tika jeung si Mumu bisa bogoheun jasa ka si Rehan. Nyaho teuing aing ge pos boy band Korea Utara kitu beungeut nya. Boy band Korea Utara. Saha, Met? Eta si Kim Jong Un. Memet. Kim Jong Un mah presiden Korea Utara, lain boy band, Memet. Heeh, kitu mang. Atuh lah. Aneh sia mah. Sabado teuing kumaha urang be, pokona cak urang Kim Jong Un boy band titik tama koma. Geus salah ge geus ya mah. Met. Dasar jin tomang. Ngomong naon mang? Ngomong naon mang? Met ento. Wadean amat ngomong jin teman ka urang. Ane keluarkeun mun jus orai mancong ge. Ulah, Kali Met. mancong mendin koma. Ulah Met, engke bae ngaluarkeun jurus orai mancong nya. Engke bae jeung ka si Rehan. Si Rehan ge mana meureun urang nyagendok ka si Rehan. Makana ku urang teh angan. Kesel Met aing, emosi yo. So Pak Boy teh jelemana, geus nyieun dua bidadari urang galau ku manehna. Oh sih, geus ayo teh tuh. Kudu kapanggih eta si Rehan. Oh teh yuk. Ayo. Besar jasa ge ka manehna. Ya, suka mainan buuk. Rongsok. Boga rosokan tuh, mun boga jual ke dia. Ya, kilo bae boba teren urang aya laku mah. Eta sia main nek di kilo bae aing. Sugan bebek laku, pancen mah kos besi karatan. Medan si tompel. Iya, geus kieu lakun tuh. Ngap, kos kieu mah kudu ditumbakeun bae ka pesugihan. Oh, sih. Nekun sungutna lo mau seret bae. Geus itu lah, mabur-mabur. Kalem ilagan doang ge. Nyaho, emosian pugu manen majalah mana? Atuh ngomongna pindakeun bae mah. Geus itu lah, kami keur teu boga rongsokan ayeuna mah. Oh, tuh memboga rongsokan jualna ka urang bae ulah ka sade dijamin pasti mahal ka urang mah. Oh, tah. Heeh, mangkana jualna ka urang bae. Bagus lah, gampang. Oke, urang Rehan si tukang bae rongsokan. Ingetnya mau ngajualna ka urang bae ulah ka sade. Oh, bawa lama sih. Kasungut. Geus lah urang teh nya ngakeliling heula. Oh, itu lah. Yuk, non. Bek, lamun sia laku mah di kilo sia ku aing bek lumayan pan aing boga duit ngopi. Ganex tompel lah, sok macaprak. Tapi kayakna aibuk nama mentak laku ya bek jako sayang ka finish. Terus be ledekan aya di awak aing terus sampai sia puas. Baperan, semakin cemarah semakin aing gemes, imut teh imut bek kos bancet. Ya, anu sok
ledekan bae mah. Saya lah. Kemana? Kemana bang? Saya. Aduh. Ilmu aja. Kemana deh? Ilmu ini tinggalkan kowe. Gendong. Enggak lah. Mu, sih nurutan aing bae heh. Aing nyeun video nyanyi lagu Rehan teh si Mas Pipilun pan mana diupload di Instagram di sarua. Kunaon kitu tika aja enggak sarua resep. Nurutan aing bae sia mah untuk kreatif. Sage sarua teu kreatif, nurutan video baturan nu keur viral. Oh sinya. Hooh lah, hoon sia ngomong be ka aing teu kreatif sage sarua nurutan batur. Kesel be lah mu, iseng-isengan doang. Sugan be aing iluan viral terus jadi artis asup ka TV. Siama ulah yang asup TV, mending asup SD. Asup SD. Hooh, jadi siama oon teh oon kosna benjo kudu sakola deui. Maedan. Ngomong-ngomong si Benjo geus kebelnya henteu ka tempo-tempo. Kan muriang kene tik si benjona makana can aya nongol-nongol deui ge. Oh, muriang kene. Soalna loba nu nanya-nanyakeun bae mu, si Benjo ka mana, si Benjo ka mana. Loba nu kangeunan eta ka si Benjo on ge. Hooh pugutik, doakeun bae lah ku kabehan supaya na benjo geura cager deui geula ulin babarengan deui jeung urang kabehan. Heuh, amin. Mang, Met, kemana ya? Aing isi botuna nek nang sirehan dak. Rehan. Oh, si Rehan. Haram jadah eta dak. Kudu dibawa ke masjid. Nek naon bawa ke masjid botuna. Kudu diadanan eta ceulina met supaya ulah jadi sok pak boy. Oh sih. Pek, si Rehan anu dimaksudku Mang Didin yang si Memet anu tadi tembur anu kapanggih urang jadi itu. Oh, meureun tip jadi lumur urang mah nu ngaran Rehan. Sia kenal tah kandungan rehan dak. Oh, Met, ya temu urang tukang rongsokan. Tukang rongsokan. Oh, tadi kapanggih ku kami ti ditu. Waduh, lintewak sia mah. Tewak. Emang salah naon batur? Dak, eta si Rehan geus loba laga, geus mempermainkan perasaan si Tika jeung si Mumu. Sampai-sampai si Mumu si Tika galau. Hah? Galau. Oh, sampai si Mumu jeung si Tika barogoheun. Kos nu kaedanan teh ku si Rehan met nya. Bener dak. Tadi aing magean si Tika, terus Mang Didin magean si Mumu. Eta si Mumu jeung si Tika bari nyanyi bae nyebut-nyebut dengan si Rehan bae. Contohkeun Mang nyanyi aku mah. Kieu yo nyanyina. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi dia baik. Gitu dak nyanyina. Waduh, tip si Rehan tampang kos bubuk rangingan ge loba laga. Oh, bek nyangka aing. Jo ka mana tah si tukang rongsokan dak? Di bari geus urang mancong koeng. Tadi mah di itu, Met. Ayo tangkeun, jangan kurang kabehan. Ih, Met aing mah nek masih mumuh lah, nek nanyakeun bener apa hentona yeuh. Oh, kami ge nanyakeun heula ke si Tika. Bisi sia jeung Mang Didin mah hoak doang, Met. Piraku cepet amat ngupuan ti kami karak ge putus geus bogoh ka lalaki lain deui bae. Bener, Bek. Sabar dosa dia lah, percaya los. Nyaho, percaya syukur, teu percaya ka ajeun lah. Misalnya lah. Saya lah. Geus met antepun bae lah. Ya percuma ya, budak dua kali itu ge. Si Mumu jeung si Tika geus moal mungkin darekeun deui ka maranehanana. Oh lah, mau mungkin. Tapi lamun sampai si Subek si stope belikan nih, udah kudu demo ke saudara. Demo met. Oh lah, piraku si Tika jeung si Mumu teu digilir bobogohana. Kali-kali urang beperan bobogohan. Oh nya, bener cek sia met. Urang kudu demo, lamun sampai si Upin balikan deui eta ngaranna teu adil. Jelas lah teu adil. Waduh, geus teu kabayang met, lamun sampai si Mumu dipasangkeun jeung aing. Waduh, mantak lebih berwarna dunia ge, cek budak orang teh mah. Ah bener Mang. Komo lamun urang dipasangkeun jeung si Tika ya, matak ditumpakan bae gol penting kurang si Tika. Eta sia, rosa amat met, tah kayak anak batur. Boalah. Moal kumaha? Awak gede kitu kos ku Daniel reuneuh. Mantak pae ditindihan unggal peuting mah met. Ah, siganeng lah. Saya lah mending urang dengan si Rehan. Soe ge, aneh aing mah, si Tika jeung si Mumu bisa kaedanan ku tukang rongsokan kitu. Dipelat sigana meureun Mang. Siap bedul met. Betul gitu salahan aing met. Ayo ngomong. Kan tangan si Rehan. Ayo geus ka mana? Ka ditu tuh, cek si tompel teh. Kok ngitian bae. Kemarin bae. Jangan si Rehan moal. Bahaya. Dek, ganti gaya, Dek. Naon saria ka dieu? Nyaho geus jadi mantan ge, saudara bae. Kami ka dieu ge ndek nanya sesuatu ke Saria. Rek nanya naon? Tip, sini ngomong. Mau tik emang saya geus move on kitu ka kami. Geus lah kami mah hotik. Heulah. Waduh, Bek. Tik,
kok saya cepet gitu sih move on nak? Aing bagecan bisa move on ti sia. Atuh tama DL. Geus nyadak, mending urang ayeuna mah ulah cita-citaan, mending urang jadi babaturan bae resep. Nah, heeh, bener cek si Mumu. Ih, Bek, jadi babaturan ge. Ya mah embung jadi babaturan, aing mah hayang ge balikan deui. Oh, tip sarua. Pasti ya gara-gara si Rehannya, tik mu. Si Rehan. Oh, cek Mang Didin jeung si Memet si duaan keur kaedangan si Rehan cenah. Saria tadi duaan nggak nyanyi sebari nyebut-nyebut ngaran si Rehan kan? Oh, Emang kunaon? Berarti bener cek omongan si Botuna jeung si Memet. Oh, Bek, meng sedih aing ngadengedang ge. Tik, kok saya cepet gitu sih pindah ke lain hatina? Emang aing kurang naon kitu tik? Nya tip. Kurang ganteng beureun, Bek. Ganteng lah sakieu mah, sedang beureun tip, teu nyekteun. Sedang naon mah beungeut kosi ke kadu ge. Medan, keur kieu sempet-sempetna sia mah ngaledek. geus ditulah kami rek selfie deui yeuh. Nyahong ditu. Kami ilmu. Oh, kami hang ilu kan geus jadi babaturan ge. Bisa meureun selfie bareng mah. Bung, bisa ngeblank HP kami na aya foto sarian mah. Parah amat. Oh, sampai sakituna. Geus ditu, ulah ngaganggu kami heula. Hus. Beri kanan urang ka pos. Aduh, sampai deh keliling. Tapi hiji ge nu ngajual rongsokan. Parah ieu lembur lah. Sah sia. Kok di pos kami? Urang tong rongsokan mang, numpang istirahat di dieu. Oh, Mang, berarti iya benernya nu ngaran Rehan teh ya. Wah, bisa jadi, Met. Si ngaranna Rehan ya? Mang, kok jauh ngaran urang Rehan? Wah, berarti orang terkenal jasa dong ieu mah. Ulah ngomong sia. Sikat, Mang. Salah naon nih orang, Mang? Ampun, Mang. Ampun, Mang. Ampun, Mang. Ampun. Met, talian Met. Ampun. Salah naon nih orang? Aduh. Ampun, Mang. Ampun. Aduh. Ampun, Mang. Salah naon nih orang, Mang? Ampun, Mang. Ampun, Mang. Ampun, Mang. Ampun, Mang. Kata ampun, sedih kata ampun. Orang salah naon, Mang. Salah naon sia. Sia lo balaga geus mempermainkan perasaan si Tika jeung si Mumu. Ya, sia dilalah bisa kuaing ah. Maksudna naon, urang teu ngerti. Urang kenal gen teu ka si Tika si Mumu. Alah, lagu teu kenal nih sia. Ampun. Met, dicangcang ieu jelema. Tolongan lah. Tumpan bek, jelema sok ganteng gimana kudu diberi pelajaran. Betul, Met, setuju. Geus Met kira keluarkeun jurus orai mancongna. Siap, jurus orai mancong. Ampun. Aya naon ieu? Nyaho aya naon sih? Batur cangcang kitu. Tik, jelema sok ganteng gimana tumaneun kudu diberi pelajaran. Oh, Tik, mu. Iya kan jelemana anu nyeun galau mah. Galau. Ya mu, Tik, galau karena si Rehan, iya kan jelemana? Kek. Kami tengah artis ya yuk. Sia duaan tadi nyanyi nyebut ngan Rehan. Kos kan lakina nu kos botol kecap. Ampun, Mang. Oh, Saria masalah paham. Kami tadi nyanyi Rehan-Rehanan ge karena nurutan video di TikTok anu keur viral anu nyanyina Rehan. Nyaho delok nempo sosmed sih jadi katro, teu nyaho kan keur viral. Oh, orang salah sangka gitu memang. Oh, Met. Dasar jelema aredan. Geus geura lepaskeun urang heula ya. Nyaho geura lepaskeun karunya. Oke, siapa? Hedak, lepas gendak. Met. Terus. Bro, hampurannya. Hampura. Si aja sing kalembur ieu. Sosok menang henteu, nu aya aya di dieu. Enggak lepas di. Kuing. Parara sidak Saria mah. Kumaha ge? Hana ge ento nyaho Tik. Tik, emang video anu nyanyi si Rehan kos kumaha gitu? Ya kieu ya. Etik. Dengikeun. Oh. 2, 3. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Begitu susah cari gantinya, cukup dikenang saja.